ibu kelas 7. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang biasa patepung lawung dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, pangajaran bahasa Sunda kanggo pertemuan ayeuna ngeunaan kaulinan barudak. Nah, zaman ayeuna nya jeung zaman kapungkur benten pisan barudaknya. Zaman kapungkur mah ibu masih kene kaulinan tradisional. Upami ku zaman ayeuna mah masih kene nya diwuhan ku zaman. Jadi kaulinan teh nya teh kaulinan modern. Contoh misalnya kaulinan di HP, main games atau main di komputer gitu nya, terus di warnet. Tah eta teh kaulinan modern. Tapi urang tong mopohokeun kana kaulinan zaman baheula nya eta zaman tradisional. Ya, kaulinan tradisional. Di dieu urang dikawano kaulinan barudak. Pastina hidup ge tangtos meraktekkeun kapungkur nuju SD ya, nuju alis sareng ibu ramana teras sareng rerencanganana misalnya di sabudeureun komplek atanapi lingkungan gitu. Nah, kaulinan barudak teh mangrupa kamonesan, hiji kamonesan anu mineng dilakukeun ku barudak dina mangsa keurine ya, bersantai gitu. Aya kaulinan barudak anu bisa dilakukeun ku sorangan, aya kaulinan anu dilakukeun ku duaan, aya oge kaulinan anu dilakukeun ku lobaan. Salian eta aya oge kaulinan anu khusus keur barudak lalaki, aya oge kaulinan anu khusus keur barudak awewe. Tapi aya oge anu mangrupa kaulinan nu biasa dilakukeun ku barudak lalaki jeung barudak awewe. Upama nilih kana prak-prakanana atau tata cara tina kaulinan barudak teh aya anu kaasup kana olahraga tradisional, aya oge anu leuwih deukeut kana kasenianana. Biasana kaulinan anu leuwih deukeut kana kasenianana diwuhan ku kakawihan. Kayak orang diajar ngeunaan kakawihan dina kaulinan. Contoh kaulinan anu mangrupa olahraga galah asin, galah sodor atau gobag mangrupa kaulinan anu biasana kaasup kana olahraga tradisional. Oke, sangkan leuwih tetela ngeunaan kaulinan dipasing-pasing kana sababaraha bagian nya. Hijina nyaeta kaulinan barudak awewe diantarana main simar, beklen, anyang-anyangan jeung sajabana. Terus aya oge kaulinan barudak lalaki, contohna gatri, kolecer, kupanggalan, ngadulang layangan, eta kaasup kana kaulinan barudak lalaki. Tuluy aya oge kaulinan anu dilakukeun ku barudak lalaki jeung awewe. Nyaeta misalna kaulinan boy-boyan biasana dilakukeun ku barudak lalaki jeung awewe ku lobaan. Ucing-ucingan, hahayaman, sasalimpetan, terus galah atau gobag, oray-orayan, eta teh biasana dilakukeun ku barudak lalaki jeung awewe. Di dieu ibu bade bahas ngeunaan kakawihan dina kaulinan. Naon aya kakawihan teh Bu misalkan teh. Nah, kakawihan di dieu nya eta ngalagu dina kaulinan. Hideuk tangtos nampalnya kawih misalna dina kaulinan sata acan misalna urang milih kelompok kaulinan biasana urang ngalakukeun baheula. Kakawihan sok disebut kakawihan barudak. Sabab biasa dikawikeun ku barudak. Pangna kitu teh sabab kakawihan raket patalina jeung kaulinan barudak. Kakawihan teh karya balarea atau karya sararea nya hartina henteu kanyamuan saha anu ngaranna. Sumebarna tatalepa sacara lisan. Nya tadi terus disebutkeun yen kakawihan teh raket patalina jeung kaulinan barudak. Contoh misalna hidup apal kakawihan cinciripit? Kumaha? Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseukeutna jol pada lama wawayang jek nol dar kacapit eta cinciripit. Terus aya deui cangkacang panjang apa teu? Cangkacang panjang ucing. Eta teh salah saji atawa sababaraha kawi anu biasa dilakukeun dina kaulinan barudak. Oke, ayeuna ibu
sababaraha video ngeunaan kaulinan hidup regepkeunnya pami tiasa dicatat kaulinan naon wae di jero video ieu aya sawataraha ngeunaan kaulinan. Mangga urang sami-sami nyaksieun.
ayeuna serta can dipungkas ku ibu pangajaran bahasa Sunda pertemuan ayeuna hideung tugasna nyaeta tugas keterampilan nya eta meraktekkeun salah sahiji kaulinan tradisional sareng saha praktekna sareng rai hideung raka hideung atanapi keluarga hideung di bumina sewang-sewangan nya tiasa oge sareng rerencangan sakomplek sareng divideokeun ya divideokeun ngeunaan video kaulinan hideung terus dikirim atanapi dikirim dina Google Classroom tugas mata pelajaran ibu bahasa Sunda ya lebet karena nilai praktek keterampilannya gitu durasina minimal maksimal lahnya maksimal 3 menit hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang bimbingan payung dina pengajaran bahasa Sunda salajengna sampurasun hurip Sunda.